lain abdi mah teu pira tukang tani tukang macul waspada hawa nafsu teu embung ngenyeng celek dina gelung pacul da teu saeutik jelema nu dicarek salat ku paculna halodo panjang giridig ka kebon atawa ka sawah habek macul da boro-boro batur awakna geus teu dihargaan da sono kana cai nu karek datang dicarek ku pamajikan teh kalah bun celik cek pamajikan bapana eureun ieu teh jumaah cek kami ge lain salasa sia nya tugas bedug dawuh geuning buru-buru gara jumaah salat mah lain ku bedug ku adan ke kagok dua pancongan deui geus adan datang kami dek salat gorowok adan bapana itu geus adan geuningan nangtung nama lain ku adan ku qomat di mana geus qomati sholah kakara kami nangtung ke dua pancongan deui bapana geuningan jumaahna ge geus purung malah geus meunang sarakaat masbok ge jadi sia nuturkeun we